Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Siti Gina Syarifah Arbaniyah, NIMna 225223030 di Prodi RPL PBSD. Di dieu simkuring baris ngadongeng anu judulna Gajah Eleh ku Sireum. Langkung we aya dina hiji waktu di Tegalan di Afrika teh aya hiji gajah keur ngadiglewe leumpang ngagaleot di Tegalan. Padahal di Tegalan nurek diliwatan ku gajah teh aya sireum lobana teh mang juta-juta keur digawe nyieun sayang. Kapan di Tegalan Afrika mah sireum teh nyarieun sayangna teh marucunghul pating gurunuk tampolana teh ku gedena sayang sireum teh aya nu sagede pasir leutikna pating ngarencelok. Nah, di jero eta sayang teh si sireum nu lobana jutaan, pokona loba pisan lah eta teh ngararendog baranahan jeung lain siga sireum di urang. Sireum Afrika mah bentukna ge siga sireum tataman, lamun di urang mah galak sabab nu geus ngaronom mangsana mah bakal amburadul. Singa, zebra oge mangga pulya pun geus dironom ku eta si sireum mah. Nah, ari minangka alat komunikasi si sireum teh antar sireumnya eta teh arana antine. Nah, aya opat jiga tanduk. Lamun hiji sireum Afrika manggihan kadaharan teh antinena teh ting ngarulang gitu mere kode jeung suara. Jauhna eta teh bisa ribuan meter kanggo mere kode gitulah. Misalkan kan ayanya ari sireum teh misalkan hiji sireum teh meunang kadaharan gitu ka kanan dina waktu sababaraha menit kok tiba-tiba loba sireum nambrong hiji sato gede umpamana siga singa anu geus serempo atawa zebra bisa diserang ukur jam-jaman kari tulang tanganna wungkul ngagahan ajag. Eta teh sabab si antine sireum eta teh tiasa mere kode ka rencang-rencang, nah hayu ini aya mangsa, ayo kita serang gitu kan. Nah, bahasa gajah teh ngaliwat ka eta Tegalan teh aya nu nangeunnan nyaeta si manuk dadali. Nah, si manuk dadali teh karunyangeun bising sayang si sireum teh katincak keur babarengan di jieun teh digelek ku si gajah. Si gajah teh dibejaan kieu. Gajah kade lempang teh ulah noyot ka lebah dinya sabab si sireum teh keur nyarieun sayang bising katincak cenah kitu. Sok si manuk dadali teh ngingetan ka si gajah teh. Nah, si gajah nembalan kieu. Wah, nah asana mah teu pira sireum cenah. Sireum katincak mah paling ge pejet cenah kitu. Si gajah teh sombong nembalan. Asa aing gede, asa aing kuat gitu kan leutik teh teu ngahargaan pokona si gajah teh. Kitu deui si kadal Afrika teh aya kadal deui ngaheut ngabejaan ka si gajah. Sangkan ulah noyot bisi nincak cenah kitu, bisi nincak sayang sireum. Gitu kahade gajah hati-hati cenah kitu. Bisi nincak sayang sireum. Jadi waro angger we terus we si gajah teh ngadigleum jutaan sireum. Ukur parulang anting angkutan taneuh ti jero lombang teh. Si gajah tetep we lewat gitu. Nah, barang anjuk kana gundukan imah sireum teh ya eta sing lewe si sireum nu aya reuna teh ditincakan atuh ngan hos paraeh we da teu kaburu-kabur si sireum teh. Teras ningali rakyatna paraeh teh ribuan si gajah si raja sireum teh ambek pisan. Gajah teh ditantang perang ku si raja sireum sabab ningalikeun si rakyatna teh loba nu paraeh. Gajah teh ditantang ku ieu kana kasalahanna tapi teu sadar si gajah teh ditantang kitu teh kalah suseurian cenah bari sombong teh kitu ka si sireum teh. Cenah hayu cenah ge maneh mah leutik digelege eta si cenah paraeh gitu. Ari si sireum teh nyieun siasat. Si raja sireum teh ka rakyatna urang nyieun siasat kanggo merangan si gajah eta teh.
ribuan teu dikumpulkeun sireum teh. Kumaha urang lamun misalkeun nyieun si lolombang eta teh digedekeun sangkan kita si gajah teh diguling gitu karena lolombang eta teh. Nah nu geus ditangtungkeun teh waktu perang di mimitian tah loba satu anu sejen teh ngalojoan eta perang campurna si gajah antara gajah jeung sireum, pasukan sireum gitu. Gajah nyuruntul rek ngaleyek ribuan sireum tah nu nangtang perang ka gajah teh. Si sireum ngahajakeun nangtang pijanan nu geus meunang digali tea gitu. Atuh ditangtangan kitu teh asa dileuwean gajah teh beuki ambek. Ti dia teh nyuruntul ka hareup si gajah teh nyuruntul nincakan eta teh. Atuh we pugu barang nepi kana lombang tia teh tigurawil gajah teh asup kana lombang teu bisa hanjat gitu, ukur bisa ugal-ugil we. Si sireum teh puas ti dia teh nya, pasukan sireum teh merasa bisa geus ngelehkeun eta langsung we si gajah teh digurumut ku pasukan sireum nih. Ampun cenah kitu meni ampunan garatel cenah bener sakit kan di nyeri gitu di serangku ribuan sireum. Nah ti dia teh makana si sireum teh ngomong ka si gajah mangkana cenah kitu maneh teh ulah sok sombong cenah kitu nya. Lain sireum oge moal nyieun masalah, moal nyieun ieu lamun teu diganggu ti heula cenah kitu. Sabab lamun diibaratkeun ieu mah si sireum teh lain tandinganna kitu jeung gajah, sok sireum teh lain tandinganna maneh oge cenah kitu nya, lamun urang geus bersatu mah cenah kitu. Nah didinya aya pesan moral kanggo urang sadaya. Nah jadi jelema teh urang teu kenging sombong gitu, teu kenging gede hulu gitu. Urang teh kedah rendah hati, rendah diri kanggo supaya dina kahirupan sasarengan gitulah intina mah. Mung sakitu nu tiasa dikintunkeun ku sim kuring kirang leuwihna nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.